Urang asa poe, urang nanya gitu. Muhuna urang mah parah, urang banyak Kanjeng Nabi matur tilu lebutan doang sunah tah. Sunah Kanjeng Nabi ari urang mah jeung aquana digilok lok. Ari urang mah emam teh Kanjeng Nabi mah emam nageun ieu teh anu ngaranna saeutik tah. Ari urang mah di mah ieu maramo tah. Leuweuk beh tah eta urang jauh tah. Itu sarua sifatna mah basariah gitu tah. Tapi beda jeung Kanjeng Nabi mah jauh. Bahkan lamun dibandingkeun jeung nabi anu sejen ge ulah urang mah jauh jeung para nabi bae jeung para nabi anu sejen jeung para rasul jauh. Kanjeng Nabi mah masih kena eleh ku Kanjeng Nabi. Dina burdah kan dicaritakeun dina burdah ge. Bakon nabi khulqin wa bi khuluqi paneta. Pakon nabi na Kanjeng Nabi mantos ngunggulan kana seluruh nabi kana seluruh rasul. Dari Kanjeng Nabi anu jumlahna rasul teh jumlahna aya 313 cek sapali kaul mah. Jumlahna nabi aya 124.000. Eta eleh kabeh ku Kanjeng Nabi. Nu 313 jeung nu 124.000 ta eleh ku Kanjeng Nabi. Eleh ku Kanjeng Nabi. Ta ieu gagahna Kanjeng Nabi pakon nabiyina. Emang kitu elehna dina pada naon eta kitu ku Kanjeng Nabi. Pi kholqin dina pada ieu teh naon ngaranna? Dina pada segi fisik. Eleh ku Kanjeng Nabi para nabi saja. Eleh. Bahkan nu cek urang teh Nabi Yusuf kasep eleh ku Kanjeng Nabi kasepna. Komo jeung urang atuh, urang mah pasesaan Nabi Yusuf. Mentangan aya nu hideung urang mah. Mana nu hideung? Aya nu pendek, aya nu jangkung, aya nu gendut, aya nu kuru. Gitu, aya nu kasep, aya nu irungna mancung tah. Gitu, aya nu gede barang mah beunang ge kitu tah. Dong nu mangi teh basa tah. Tah ieu eleh Kanjeng Nabi dina pada segi fisik. Gitu. Tah Kanjeng Nabi sarua Kanjeng Nabi ge aya socaan, aya irungan, tah aya peanan, aya naon ngaranna? Aya pananganan gitu, tah aya sirahan, aya barangan sarua urang tah. Gitu. Tah bahkan dina eta geus sok dicaritakeun tah, sok dibaca tah ku guru urang tadi parantos dibaca nya dina barjanji teh. Lam yahtalim qatuto hamutolakon abada wa matasa aba aslam bimada zamani. Nabi urang mah can pernah hamu wae tah. Ari urang Kanjeng Nabi mah teu can pernah mimpi zima. Ari urang mah nya gitu komo ieu mah oknum santri mah aduh aing balik ge dipaksa. Saya Kanjeng Nabi mah can pernah mimpi zima gitu. Ari urang mah pan mimpi zima ge pan dipeka soal we ngimpi keur peuting ngimpi naon? Aing ngimpi gituan cendeul sampai aing kuat pun becek. Itu aya bahkan di bulan puasa Ramadan kemarin teh nya. Batur mengaji balik ngaji ai kurang kieu be ngadatak beri beus tadi kobongnya tadi. Tah aya tajul mana gitu kita. Ting eta bereuting dihaja ting keur ngimpi gitu dibesrut be kaluar gitu. Tah ieu luar biasana Kanjeng Nabi urang jeung ni Kanjeng Nabi mah can pernah ieu teh hamuai tah Kanjeng Nabi. Ari urang banyak gitu tah lamun dihitung mah kurang sampai ting sabaraha kali urang mah hamuai tah. Kanjeng Nabi mah satunduh-tunduh nage, sangantuk-ngantuk nage, tacan pernah hamuai tah. Urang mah panpun teu ngantuk ge pan hamuai bae urang mah. Komo dina acara kieu mah pangajian, panpu gogorana beurhat jasa banyak. Gedeung-gedeung urang mah teu tundutan hamuai tah. Lah cenah bohong eta mah cenah rokok ubar tunduh, kopi ubar tunduh bohong tah mah wancing ngantuk mah urang mah eueuh. Nundutan bae tah Kanjeng Nabi mah teu, tah Kanjeng Nabi mah teu. Ieu gagana Kanjeng Nabi tah beda jeung urang sarua kabogaan sifat a'rad basariah, sifat kemanusiaan tetapi jauh perbedaanna tah jeung urang. Itu. Urang di dieu ayeuna nu hadir. Tah ieu lamun eueuh sinar Kanjeng Nabi moal naik urang ka majelis taklim. Moal naik urang berhubung urang teh ieu teh kasinaran kasorot ku cahaya Kanjeng Nabi, ya atuh urang teh naik. Daek urang teh datang ka majelis taklim, daek ngaji, daek salat, ieu aya sinar Kanjeng Nabi dina hate urang teh. Bahkan jelema anu ieu teh anu entersep kana muludan, anu ieu teh embung kana ngadiran acara Maulid Nabi, berarti encan kacahayaan ku cahayana Kanjeng Nabi urang. Masya Allah cahaya Kanjeng Nabi mah tadi terus dibahasnya anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Kanjeng Nabi mah bagaikan matahari dina pada sinarna.
matahari. Bahkan Kanjeng Nabi mah lamun urang mah disolat ku mataharinya gitu tiberang dohor lah gitu. Ya urang aya kalangkangan urang mah, tapi Kanjeng Nabi mau kalangkangan disolat ku cahaya matahari gitu. Bagaikan matahari, bagaikan bulan di tangta badrun. Jeung deui bagaikan cahaya di atas cahaya. Da Kanjeng Nabi urang lampu tah tingali urang lampu tah. Lampunya nyorot ka urang aya kalangkangan tuh di peuting ge tuh. Da Kanjeng Nabi mah tah aya tah. Iyalah gagahna Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah kan urang daek hadir di dieu lantaran kasorot ku cahayana Kanjeng Nabi urang tah. Itu mudah-mudahan urang sadayana engkin di poe kiamat sing disyafaatan ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui sebagai umat Kanjeng Nabi, oke kitu kena diakui sebagai murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Mudah-mudahan urang sadayana engkin di poe kiamat berkumpulna aya dina bawah bendera Kanjeng Nabi urang tanya. Sakieu bae disimati kurang lebih nanyunkeun dihapunten lantaran masukana seueur nya itu bagi-bagi waktu khutbah sofa dak makadar ambil nu positif tinggal nu negatif. Sakieu bae wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.